Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anu kusim kuring dipihormat, rekan-rekan anu kusim kuring dipihormat, sate acan ngawitan ngabiantaraan ieu, hayu urang sami-sami manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan hormat sareng hidayahna dina poe ieu, urang parantos tiasa ngalaksanakeun pembelajaran ti imah dina kaayaan sehat walafiat. Salajengna sholawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, sareng ka urang sadayana salaku umatna anu tunduk sareng taat kana ajaranana. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun nami abdi Ricardo Firdaus Saragih ti kelas 11 MIPA 8 bade ngabiantaraan ngeunaan teknologi. Di zaman kiwari, teknologi tetos jadi kebutuhan pokok kangge arurang. Sabab teknologi ngagaduhan manfaat anu seueur kanggo kahirupan urang sadaya. Komo ayeuna nuju pandemi teu tiasa ka mana-mana kedah cicing di imah masing-masing. Mun bade kaluar kedah ngangge masker sareng milu protokol kesehatan pamarintah. Contoh manfaat teknologi di pandemi ieu teh nyaeta arurang teu tiasa ka sakola, diayakeun pembelajaran jarak jauh via Google Classroom. Jiga kieu ngamudahkeun arurang kanggo diajar dalam keadaan pandemi. Urang kangen ka kulawarga anu jauh sabab aya corona teu tiasa patepang tiasa video callan. Teras mun urang hoyong dahar teu tiasa keluar tiasa pesen kena urang ngantosan driverna nu nyamperkeun urang kena tinggal dibayar. Tapi di mana aya kemudahan pasti sok aya kasulitanana. Mun diajar kadang sok tara ngarti kana materina teu kena sok seueur tugasna tiap mata pelajaranana. Mun ngempelkeun tugas kedah dipoto gampang lamun moto mah atana. Tapi lamun misalna fotona buram guru teu tiasa ningali, berarti lamun teu tiasa ningali teu tiasa ditilai. Sareng sok aya wae murid anu henteu ngiringan pembelajaran alias bolos kelas, teu ningali materi ngan ngisian absen wungkul. Teras mun kuotana CF teu tiasa ngiringan pembelajaran jadi katinggalan materina. Kekurangan dina video callan teh kedah gaduh kuota. Mun teu gaduh kuota nya teu tiasa video callan. Kakurangan dina pesen makanan ge sami kedah aya kuota sareng saldo atawa duit anu kedah dikeluarkeun kanggo eta dahareun teh mun teu gaduh nya teu tiasa. Jadi kangge urang sadaya kedah tiasa nyanghareupan zaman teknologi ieu. Sabab sing kedah pinter-pinter ngagunakeunana sabab lamun urang teu tiasa bakal hese ka dituna komo ayeuna nuju sagala online. Mung sakitu biantara ti abdi. Hapunten bilih aya kalepatan tina basa sareng ucapanana. Hatur nuhun perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.